hidup di dunia ini hanya sementara dan tak ada yang abadi, Lur. Satu-satunya hal yang abadi adalah cicilan dan dosa. Bercanda doang. Itu cicilan kalian penonton. Gue aman. Kenapa sakabe jalma minjem duit ke kuring? Emang aya aura duit di rarai abdi? Atuh, teu kudu kitu teuing. Rarai teh biasa wae, paling siga ATM nu capek we. Kang, Minjem 5 juta, Kang. 10 juta tuh. Kang, sakalian 20 juta. Ari kuring teh miliuner naon sih? Banget maneh mah siga ATM nu loba duit. Ya atuh, pikirkan positif wae, Kang. Mugia jadi doa orang bisa jadi loba duit. Mudah-mudahan jadi doa anu hade keur urang dua. Amin. Dalam ieu hirup mah teu kudu sempurna atuh, Lur. Cekap weh nu sampurna dihirup ieu mah roko jeung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hehe. Dalam hirup ieu mah nu penting teu nyusahkeun batur kaluarga jeung teu nyusahkeun tukang nagih hutang. Hahaha. Boga duit sermah teh ngajamin hirup bahagia, Lur. Da bahagia teh aya dina diri jeung rasa syukur. Tapi lamun teu boga duit, nu teu bahagia teh lain urang hungkul, tapi nu nagih oge. Ya, lamun duitna gaya-gayaan, kabur heula ka balong koi tah. Nu Gusti tebihkeun abdi tina sagala rupa gogoda setan nu terkutuk. Tebihkeun abdi tina hal-hal anu teu aya mangpaatna. Sok kuatkeun iman abdi Gusti dina unggal cobaan. Puntenah, paket. Tek nyangka aya manehna keur ibadah sahusyuk ye. Kelanan. Sabaraha tadi, tak akun saha nu joget-joget. Siga aya nu amiliar kitu gaya jogetna. Astagfirullah, karege ngaliwat, acan digoda beneran. Langsung rubuh iman maneh mang. Tadi dua menta kuat. Ayeuna rontok ku jogetan pargoy. Ku duit mah kabeh ge jadi dulur. Ku duit mah hirup teh jadi sulit. Sulit nangtukeun saha nu mikanya ah. Sulit nangtukeun babaturan nu asli deudeuh. Sulit nangtukeun dulur mana nu bisa sapapait sama manis. Ku duit mah kabeh ge bisa amis. Coba lamun kere, teu boga duit. Hiji ge biheung aya nu ngadeukeutan. Naon maneh cicing wae? Cicing teh lain teu boga masalah euy. Teu boga masalah mah biasana nyumput di saung kawas kieu. Orang mah bingung, kudu sedih heula atawa ngopi heula. Atuh dua-duana weh. Tapi ngopi heula mah teu salah sih. Nah, masalah teh teu beak-beaknya. Soalnya nu beak mah lain masalahna, tapi kopina mah eta nu sok beak heula. Tong hilap di like, komen, dan share. Hatur nuhun.